Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, cepot rek curhat ya. Cepot guys, 17 tahun jadi guru honor di sekolahan, can diangkat keneh wae jadi PNS euy. Aduh, ampun pemerintah, ampun 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 ampun. Tah, hok dewek boga kebon sahektarnya, bila perlu dijual, ku dewek dijual sok tah. Pakai nyogok, nyogok nyogok lah bila perlu ngomong weh nya hayang jadi PNS ya. Wagus 17 tahun euy. Ngahonor teh jadi guru. Mah, can diangkat keneh wae kumaha pemerintah. Pemerintah euy, ampun ampun euy. Bila perlu nyogok-nyogok tah. Oh, ku dewek dijual dah kebon sahektarnya sok ngomong we kadewek ngomong tong era-era nya bila mana perlu duit masoknya aduh dijual ku dewek tong sieun dijual dipake nyogok kabeh tah aing jadi PNS euy. Aduh geus 17 tahun teuing kunaon aduh bingung-bingung euy karunya nya kadeweknya euy. Aduh pengabdianku ibadahku euy. Aduh ampun pemerintah nya sok tah nu aya duit sok dijual ku dewek tah kebon nyogok jadi PNS kagok euy. 17 tahun tadi hitung pengorbanan dewek euy. Yalah hok nya oke sok anu boga duit tah dijual kebon ku dewek tah saker nyogok PNS nya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.